Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana. Wilujeng tepang dae sareng sim kuring Mang Cemong anu ngagarap ieu cariyos dongeng tepungna tilu Jawara karya Yayat Ruhyat. Mudah-mudahan ieu cariyos sing tiasa ngahibur palawargi sadayana etang-etang pangbeberah kana manah. Mangga wilujeng ngadangukeun. Palawargi kaum dangu mangga urang teraskeun ieu cariyos tepungna tilu Jawara dina bagian ka-35. Kacarioskeun di imah Neng Erna isuk-isuk juragan mandor besar geus indit digawe ari Neng Erna jeung indungna kalayan dibaturan ku Pak Ahmad keur ngawarangkong di tepas imahna. Sakapeung Pak Ahmad ngaheureuyan Neng Erna bari nyebut-nyebut ngaran Jaka. Atuh nyemojang teh jeba-jebi bari hatena asa disuitan. Kumaha lamun Den Jaka ujug-ujug ngurunyung dongkap ngalamar Neng. Cek Pak Ahmad bari nyerengeh. Si Mang mah sok aya-aya wae nyimojang jebi. Pak Ahmad ningali Neng Erna jebi teh ngado nyerengeh seri leutik teu kireum-kireum sarua jeung indungna ukur bulaham belehem ningali anakna kurawed kitu teh. Wanci sarangenge luhureun sirah di luar aya anu keketrok bari unjuk salam. Jung Pak Ahmad nangtung bari tuluy ka hareup rek muka panto. Barang panto dibuka aya semah ngajaranteng opatan. Pak Ahmad lurat leret ka eta semah jorojoy dina hatena aya sangkaan buah-buah ieu semah teh anu rek ngalamar Neng Erna. Hapunten dupi ibu sinareng bapak nuju aya cek Ibrahim rengkuh. Keur kitu kurunyung indungna Neng Erna nyampeurkeun baranggok jeung eta semah. Pamajikan mandor besar kalintang kaget manehna colohok mata simeuteun. Solongkrong Ibrahim ngasongkeun dampaleungeunna sasalaman. Bari sasalaman indungna Neng Erna ngagoroan anakna. Neng cenah. Neng Erna ti buburanjat nyampeurkeun indungna reuwas sieun aya jalma jahat. Tapi barang manehna nepi ka hareup Neng Erna colohok mata simeuteun sajongjonan colohok bari neuteup anu aya di hareupeunana. Akang cenah bari nyampeurkeun song Neng Erna ngasongkeun dampaleungeunna. Belengeh Jaka bari paantel 2 dampaleungeun. Ari pamajikan Ibrahim jeung Gilang ukur nyaksian bari hatena bungah kacida. Juragan piwarang kalebet atuh cek Pak Ahmad. Indungna Neng Erna gancang ngaku ka semah atuh semah jeung pribumi arasup. Hate Neng Erna harita kalintang guligahna teu nyangka satria anu geus meulit dina hatena datangna mawa kembang harpan anu geus mekar cenah
rek tuluy diceboran ku kaasih sangkan kembang teh linggar nyungitan ruang hatena. Indungna Neng Erna rumpang rempeng tepuguh rarasaan gancang nitah Pak Ahmad nyusulan salakina. Dupi ieu bojo saha? Pamajikan mandor besar nanya ka pamajikan Ibrahim. Ieu teh pun bojo Ibrahim anu nembalan. Ieu pun anak nunjuk Gilang. Alhamdulillah atuh dina saat ieu tiasa silaturahmi cek pamajikan mandor besar. Leres tembal Ibrahim. Sihapunten anu kasuhun simkuring sakeluargi teu tiasa maparinan kabar ti anggalna. Keur kitu kurunyung mandor besar dibarengan ku paroman anu darehdeh. Pinuh kabungah gek manehna diuk sanggeus sasalaman ejeng semah-semahna. Atuh pribumi jeung semah mani uplek ngawarangkong. Dalah sakapeung juragan mandor besar kadenge ngagak-gak bangun anu keur panggih jeung kabungah. Neng Erna ku indung bapana teu meunang ngejat. Rek mangnyeunkeun cai oge dicarek cukup ku pambantuna. Nepi ka tengah peuting semah jeung pribumi teu eureun ngawarangkong. Dalah semah rek mulang oge dicarek kudu ngarendong cenah. Sanggeus Ibrahim jeung Jaka ngabalakakeun pamaksudanana, mandor besar katut pamajikanana kalintang bungahna. Kumaha saderek anu dipilarian teh tos aya laratan? Mandor besarnya nanyakeun Hasan ka Ibrahim. Alhamdulillah raratan mah parantos nedapi duana we sing enggal ditepangkeun jeung cek Ibrahim. Mandor besar angguk-anggukan bari katingali paromana anu bungah. Mudah-mudahan sing enggak ditepangkeun atuh meh ngariung di dieu. Peuting euyeup ku cahaya bentang anu baranang mapaesan langit. Ari bulan anu purnama moncorot cahayana minuhan saeusi jagat raya. Dina peuting eta dua hate kalintang bungahna kembang katresna geus mekar. Seungitna nyambuang minuhan ruang hate. Jaka jeung Erna silih kedalkeun janji. Silih umbar katresna oge silih simbeh ku kaasih. Duriatna geus ngahiji moal bisa dipegatkeun lamun lain ku pati. Jaka masih ingat kana omongan mandor besar waktu tadi beurang. Cenah ulah rek dilila-lila deui. Kudu sagancangna dirapalan. Nya Jaka oge Ibrahim nyaluyuan kana kahayang mandor besar. Lilana saminggu cenah. Jaka jeung Neng Erna kudu dirapalan cek mandor besar. Salianti eta mandor besar oge pamajikanana nyarek sangkan Jaka ulah milu mulang deui kudu cicing hariwang Neng Erna aya anu ngaganggu deui ku jalma jahat cenah. Wanci pajar karek bijil Ibrahim pamajikanana oge Gilang pamitan rek mulang.
atuh jaka neng Erna oge bapana jeung indungna ukur ngajajab sareret buruan sapaparat jalan Ibrahim katut pamajikanana pinuh ku kabungah. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di manewayana kacarioskeun gilang ka bapana keukeuh maksa hayang moro mencek ka leuweung sorangan. Ibrahim katut pamajikanana teu ngijinan damelang cenah tapi budak keukeuh maksa cenah hayang aya kaingetan kanu jadi emangna rek mangalakeun mencek. Atuh Ibrahim eleh deet nya budak teh diizinan atuh kalintang bungahna gilang hatena harita gilang harita jamparing geus disoren oge anak panah jeung bekel keur di jalan geus disiapkeun. Gilang mapai-mapai leuweung anu teu pati anggang teuing ti lemburna meureun ukur 4 jaman lalampahan numpangna. Sanggeus nepi ka tengah leuweung panonna cungas cingeus busurna dicepeng tapi can aya sato buruanana anu bijil dalah geus rek ampir ka tungtung leuweung manehna acan panggih ejeng mencek. Waktu manehna rek balik deui kadenge aya sora anu ngorosak budak teh culang cileung masang panon jeung ceulina nyawa teu jauh ti manehna mencek anu sagede domba adu teh keur ngahakanan jukut. Kata yap maju bari ngalempengkeun busurna geus kitu anak panahna ditarik terus dilepaskeun anak panah ngaplesak nanceb kana kekemplong mencek ngaleset terus ngadeprek teu nangtung deui. Mang cenah ieu daging mencek kanggo mang kanyaah tinu janten putra. Sanggeus dipencit giriwil dipanggul kana tak-takna najan masih budak tapi tanagana mah leuwih ti kolot. Indung bapana ngarasa hariwang rehna geus sore budak acan balik malah indungna mah ka Ibrahim ngajujurung sangka nyusul bisi kumaonam cenah. Bada magrib budak teh karek norojol gubrag mencek buruanana digubragkeun. Indung bapana kacida bungahna ningali budak geus balik bari mawa sato buruanana. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di manewayana kacarioskeun di tempat lain acara jatuk rami neng Erna ujung jaka geus cunduk kana waktuna para kawasa jeung gegeden perkebunan anu aya di sabudeureun wewengkon manehna pada daratang. Dalah mandor karna bapana mawar oge datang. Sema anu datang harita lain ukur gegeden jeung para kawasa di perkebunan wungkul. Dalah semah tidayeuh oge loba anu daratang atuh kalintang gedena hajat anu diayakeun ku mandor besar teh. Ibrahim jeung pamajikanana milu dina palaminan jeung panganten ari gilang budak teh koloteun ngatur semah manis siget wilujeng ngiring bingah harita mandor karna sasalaman ejeng mandor besar nuhun ki sobat mandor besar kalintang bungahna
Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana cak dugi ka dieu dina bagian anu ka 35 ngahaturkeun nuhun ka palawargi kaum dangu anu parantos manteng satia di channel Sampurasun Dulur. Mudah-mudahan orang sadayana dipasihan kesehatan kalayan digampilkan segala urusan orang sadayana. Hatur nuhun. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga permios.